Ngeunah ya aing nguseup ngireun tangkal euy. Balong bantur deui ah. Masuk ieu mah kagok atuh lah. Tambahan di aing kagok teh, bukan ke kagok ya. Lah. Ya. Jauh suka balong bapak urang. Di balongna. Oh di belah ditu itunya. Heeh, laukna gede. Buat. Heuy, hayu. Buat. Bener gede, bener. Oh, gede. Ya. Ayo susah ini. Ji. Heeh, ngusip itu mah eta balong salin teh tah. Heuh, balong urang. Di atas anu ngusip nih nya. Ya, coba sampeurkeun wae atuh yuk. Ayo buat lah. Cuma sekarang enggak Anda anu gede bujur nak. Wah, itu nyerang-nyerang koplok teh lah. Siap. Anjir, aing kanyahoan. Wah, ieu mah geus cilaka aing. Wah, ieu mah disebutna geus cilaka wewalasan ieu mah. Mak. Jangan ya nang ngusep dina balong bapak aing. Heeh, Aisyah budak kemana? Teu teu. Ieu mah nuju. Iya, ngarawasan jejer iya. Padul kita no ieu, pan kojana no tah. Wah. Bener ieu mah lauk nu aing tapan aya ngaranan yeuh. Eta sia. Heueuh. Parah bener. Parah. Aduh, ampun. Wah, bener parah ieu mah kasus gede ku dilaporkeun ieu mah. Pan. Telepon Pak Kadus. Ieu aya urgent kitu. Pak Kadus. Aya nomorna, aya. Assalamualaikum Pak. Iya ka dia ya aya masalah urgen ya di caket bendungan irigasi ya. Oh mohon diantos. Nya siapa? Atur nuhun. Assalamualaikum. Sebelah mana nih biasa si Irfan telepon? Itu euy. Kumaha Pan? Duh Pak Kadus sok kareuwas hari aya masalah urgen teh. Ayo, aya bangsat lau ngan ditanya ting budak mana ieu teh. Heeh, Pak, duh ieu enakna dikumahakeun nya ieu budak rada meresahkan euy. Ampun, ieu saya nu meresahkan deui wae kieu. Ya. Budak mana maneh? Abi ti paling ditu Pak tuh. Belah di bumi nak. Mingguan yang nusuk di balong batur. Ngarawasan jejer. Ngarawasan tak maling ya. Maling Pak, ieu mah bener Pak. Apal teu maneh ieu kasus pencurian. Ieu pasal 362 KUHP bisa di penjara 5 tahun maneh ulah sok wawanianan. Geus aya nama kieu nya. Jadi tuang beresin masalah ku Pak Kadus. Hayu, siap. Geus hayu ka dieu heula, ieu rada meresahkan kieu. Oh, maneh ieu. Masalah berat ieu mah Ceng. What? Berat Pak. Heeh. Ieu mah berat, ieu mah kasus ieu nage pencurian. Atuh Pak. Ulah dilaporkeun Pak Kade. Gampang, ari jeung Pak Kadus mah ayeuna mun embung dilaporkeun jeung hayang Aban mah bisa beres ayeuna di dia oge. Nah, asal aya ieu. Hageuy aya sok anu hayang beres mah. Cekap sok ieu. Manawi aya deui tambahna. Aya ieu ge kanggo meser rokok engke tadi nama. Geus keun bae heuh atuh. Jung indit jung. Nuhun atuh ya. Siap. Nah, ini parah nih. Yo, barudak. Jalma nu tadi mah heeh. Nya da karunya. Karunya lah jalma teu boga mata kayak ngusep wani di balong batur teh. Ayeuna mah masalah dianggap beres. Heeh. Beres lah karunya tepira ayeuna kadar ge ngusup kitu-kitu dikasuskeun. Urang mah berbicara tentang kemanusiaan. Karena kumaha deui kadar ya? Kada ngusep biasa Pak yang bakar-bakar. Atuh sok ngusep mah. Siap atuh Pak, mohon. Dari ya lauk mah dibawanya ke Pak Kadus lah. Siapnya anu lah. Baiknya. Halo, Assalamualaikum. Iya, siap. Punten Pak. Oh, mana. Itu juga budak cengklek balik dia dapat bahasa eta ge ngaheureun. Punten Pak. Ih, neng we deui. Ieu ku budak cengklek bahasa eta ge ngaheureun. Diheureun ya neng. Nuhun.
Emang si budak sengklek sok ngerian banyak. Oh, sok. Ampun, nah kelakuan budak sengklek. Sang gawean we bade nih. Ayo. Nah, Iwan mani nih. Hoyong atuh Pak, mani-mani mah. Udah hari ngaran urusan duit mah. Kalau budak ke resep we nya. Balik dipasih aku Pak Kadus. Lain, Pak Kadus mah pugukeun kararosong. Ieu geurana. Sang gawean budak sengklek. Ayo. Ya. Nah, Kita. kasieun yuk. Neng, lagi sieun ku budak sengklek mah nya. Pak Kadus ngantosan di dia. Oh, mohon Pak. Hujan letik ngari rincik jeblok kana suku. Neng kunaon neng? Kunaon neng unyu neng? Kunaon? Lakah neng. Kunaon neng kunaon sok artos ka asok. Lenyit artos. Ngit artos. Mohon. Wah, itu mah masalah gampang neng, kayak tenang ku adi pasihan. Ya, asal neng isukan mentos rada ageng. Kudu dae ka A. Ya. Mohon A. Jig. Berhasil Pak. Mantapnya itu Pak Kadus. Mantap. Nah, si budak sengklek mah kudu kitu neng. Kudu remen di gawean. Dari manina mana? Sebenarnya 30. Mohon. Wah, lumayan sayang duit sakieu ge ya, Neng. 30 mah ya teh kudu bubur ngoren setengah poeun. Tah amis abdi ya nya Neng ieu. Pak Kadus mah ieu. Nggak bisa alif Pak. Kan sesuai posturnya Neng mah alit keneh eta bae sa Pak Kadus mah ieu jang meuli rokok. Sebagai da ari nu mahal mah ideuna atuh. Nya, bukan deui mah. Assalamualaikum. Ya, siap Neng. Pengaruh tuh daya si budak sengklek sukantaan udud. Wah, ini gawean ayeuna mah. Maya jang udud. Padul ketang no ieu, pan kojana no tah. Wah. Bener ieu malau nu aing tapan aya ngaranan ye. Heueuh eta sia. Heueuh. Parah bener. Parah. Hujan letik ngari rincik ala aing edan. Kunaon neng unyu kunaon? Kunaon ye kunaon bebeja ka ayeuna. Lenyit artos. Artos neng. Mohon. Aing pohon deui basa-basi. Diwan mani Neng. Hoyong mani mah. Oh, mami mah da sararea resepnya. Sesuai neng teh ieu